Ya nggak apa itu guys. Dan kita zoom sedikit. Allahu Akbar. Sip, tilu dua hiji ditutupkeun lawang panto. Assalamualaikum. Wilujeng sumping sampurasun akang teteh baraya-baraya teman-teman di podcast. What's up bro, kembali lagi dengan Aing. Dengan saya Aing Sunda. Kurang bertilu erek neangan explore ngarona bisa aya bangsat bagong. Yo cekidot dot kam. Wahai Wahai goib. malam Jumat deui euy. Wahai pemirsa. Wahai pemirsa. Biar goa yuk. Bacaan euy. Itu wilayah perbatasan lemburnya anu Keun lembur. Kamulia gitunya masih sidang kelangun keneh gitunya. Nah, itu ti heula ge nya abdi leungit domba jeung nu ada di kasur. Adieu tah bangsa teh aya awang kontrol heula bisi aya deui. Terus sekarang ieu aing ngerek ka mana? Mureuleung ngarona bagian aruran bagian RT. Nah, ya. Tuh, tah, ieu teh makam, ngaranna teh makam Cileungsing ieu teh. Poek guys euy. Pokona mah eta makam we, sing poek makam we pokona mah. Mun hayang apa mah sok ka dieu datang. Gitu. Tadi tuh, sok mani pangarepna. Hayu. Asli enggak? Ayo. Erek ka makam cenah, ka makam. Hayu. Erek. Keung euy. Makam. Malam Jumat euy ayeuna teh euy. Hayu atuh da lain erekna naon ieu mah. Bade ngeplog hungkul. Kana bade nganu. Hayu. Aing euy. Aing masuk sini teh bener enggak balak ciri kita. Oh, kamari ge henteu. Ayeuna teh malam Jumat, Bos. Malam Malam Jumat Jumat. itu adalah malam yang terbaik, hari yang terbaik dalam agama Jumat itu. Siun euy. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim saja. Doakan saya berempat ya, paman-pamanku. Semoga Langsung ke kebun cabe. semoga selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bermaksud untuk ngapa-ngapain. Oh, jalan umum. Kayak TPT guys. Ini udah masuk Naon eta hartina di kalangan makam. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan saya. Ada apa? Ini videonya guys. Videonya guys. Ayo abek wih deui lah. Nam. Wih. Bagaimana kesan dan pesan di Pokoknya ieu keur nanya ge hareudang. Ieu teh nembe oge nya ieu teh. Cek paribasana mah gerbangna. Dugikeun ka gebrangna we nya. Waktu pada bulan puasa tuh katanya di sini teh ada cenah. Tapi dah saya mah alhamdulillah gitu. Dambung jaba gede. ada apa? Ada perempuan di sini nih. Oh, jualan lotek ya. Jualan lotek. Punya katanya teh. Nah, di sono di pohon yang ini katanya teh. Tapi katanya udah didoain teh langsung terbang. Langsung hilang. Dan ini baunya seperti bau-bau naon ya? Bau lele. Bau yang malam Jumatan.
Serot atau gitu mah. Nah, ieu teh gawir ieu teh disebut gawir utan. Bener nih kung. Guys, penampakan guys. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang di sini guys ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini malam Jumat. Kita nggak bisa ke sana ya. Karena kemarin juga Pak Ustadz Ojan nggak sanggup masuk sana ya. Apalagi saya ya. Sekarang kita menuju ke sana aja ya. Let's go. Jadi guys, iya teh gerbang menuju Cikodang. Yuk banget tuh tinggal itu. Baheula mah Cikodang teh barat cek. Anu hot mic. Iya, mas. Sekinya sedang doakan kami guys. Sebenarnya saya itu sudah ngehodod. Yang sudah meringkak ini bulu-bulu yang di bawah. Aduh, kasar. Ya nggak apa itu guys. Dan kita zoom sedikit. Hop. Allahu Akbar. Allah. Kan itu. Jangan lupa kalian unsubscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah di bawah dan jangan lupa di report juga guys. Oke? Enjoy. Apa? Hujan sapi? Kepala papa